Kumaha atuh oge bisa kaburu burit. Kehela tuh ja si teh nyawa nyeri ieu teh suku teh. Sia mah eta tadi tuh ti beurang. Ah deui. Ngomong kita mau kuya tadi mah beurang. Heuh mah atuh buru man. Ah deui. Teu hayu. Jal, tungguan atuh geura. Sia. Jal, tungguan atuh. Hadieu buru ih. Hayu buru atuh. Jadi teu kuat yang diganong. Hadieu. Ih. Nyawa teu kuat sia mah. Ah. Engko da make dipacok rai sagala ngabarabekeun we. Barabekeun naon sia mah. Rigus. Hayang atuh dipacok orai. Hayo buru bisa kaburu ieu. Aduh nyeri sia mah. Aduh. Sing bener atuh sia mah. Ih, Lain bener tah ieu teh kotok ngahalangan tah. nisieun ku ti kotok oge. Ah, pentingnya ti kotoknya jeung aing oge sia mah. Ah, Sudah nincak di kotok mah mung ah. sia. Hayo atuh buru. Ah, yuk. Gadong di ah. Atuh da titah ka dokter mung hayang ka jelema pintar. Nya duitna sia teh. Nya ah. Itu kunaon oge digaganong kos budak leutik. Ye, kunaonnya? Ogi kunaon? Aing kagak oge berat ah. Sia. Dipacok orai wow gitu teh. Hari mau din aya teu? Oge ka luar negeri. Hah? Keluar negeri? Arek naon sih keluar negeri? Atuh teuing teh nyaho. Ngadenge beja marek jadi TKW. TKI merenunuk lalaki mah. Heeh. Kumaha tuh oge eueuh cenah Mang Udin mah? Kumaha tuh? Ih ripu aing. Ih, Kasih jajan atunya. mung kayak dipotong geura suku aing sia mah digogot. Kumaha atuh wo pangnyedotkeun wo nya? Nyedot naon nyus? Itu tuh racun dina suku oge. Asin paeh kumaneh nu? Bedegong si Jarwo. Ayo oge orang balik dia bisa kaburu burit. Ayo atuh. Tinggal wo nya nuk teh. Yuk orang ngaji bisa digebugan ku si mama. Nya mau ngaji. Ayo ngaji. Mana mah kedul nu kayak masuk nerakanya. Mung maneh we sorangan. Yuk orang ngaji bisa nyarekan mama hewok. Ayo atuh.